Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Komdang sadayana haturan. Alhamdulillah wong ayeuna urang tepung deui dina acara dongeng. Kita bade neraskeun dongeng anu tos lami katunda. Nya aya sabaraha bulan lah kapungker. Hapunten mitra Komdang nembe tiasa ayeuna margi akang teh nganggo alat anu sederhana pisan nyata ngangge HP hungkul nya aya sakedik masalah lah HP na aya gangguan mungkin dihapunten nya urang teraskeun deui wae dongeng urang teraskeun di hancana dina judul Dewi Sataun bagian ka 8 sareng ka 10 na insyaallah bagian anu ka 10 na urang tamatkeun wae urang teraskeun carita-carita anu salajengna. Mitra Komdang sadayana sumangga nyanggakeun ieu dongeng wilujeng ngadangukeun. Ba'da maghrib kakara Ahmad mulang ti Bodong Gempol. Diantar ku gupai ka menangi euis anu marangan lengkahna Ahmad. Upami telepat ugi kadinya nya pamirsa kumaha salajengna mangga urang teraskeun deui lalampahan Ahmad tina judul Leuwih Sataun bagian ka 8. Sumangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun dayat ting Rukman anu kabur ti saung maranehna langsung ka imah Mang Ruslan kasampak Mang Ruslan keur diburuan moe hayam adu. Dayat ting Rukman nyamperkeun tuluy nyarita. Mang Ruslan, Siridan cilaka Mang, tuan. Cek Dayat ka Mang Ruslan. Cilaka kunaon, nak aing Dayat? Dimana ayeuna si Ridwan? Cek Mang Ruslan rewas, ngadenge anakna cilaka teh. Di sawah Mang, disiksa ku si Ahmad. Cek Rukman bingung nyarita. Ku si Ahmad, cek Mang Ruslan bari kerung. Sabab sidik manehna nu nyangcang jeung nalungan ka walungan. Balik sia dari teh Dayat. Rukman, kapan si Ahmad teh geus dipodaran ku aing? Cek Mang Rusman bari mimiti nafsu. Naan Mang, ku si Ahmad. Luka kumaha nasibna ayeuna? Baradan Jawa kene, cek Dayat. Ngadenge anakna ditinggalkeun di sawah, Mang Ruslan teu loba nyarita. Belenyang lumpat ka sawah rek nempo kaayaan anakna. Dituturkeun ku Dayat jeung Rukman. Gok ka sawah, kasampak Ridwan masih kene yang saya kapiuhan di sisi saung. Betengna pinuku getih nu geus karing. Barenget balas ditenggelan ku Ahmad, awakna leles teu walakaya. Nekeyeung diakot ku Mang Ruslan dibawa ka imah. Tepi ka imah tuluy digolerkeun dina kasur di tengah imah. Mang Ruslan anagek sila. Sidakep baremkeun panonna tuluy ngelorkeun tanaga jero pikeun bubaran anakna tekung silila. Ridwan musik lilir tuluy diu. Song Mang Ruslan ngasongkeun cai herang sacangkiring menang ngajampe. Legok Ridwan ginum bangun haus naker. Awak anu kerasa pasiksak sirah anu baligdeg mimiti karasa hampang. Ridwan cager sabihara bihari saenggeus ngumpul pengacianana. Ridwan nanya ka bapana. Ba,
Cek bapak si amat yang ipayahan. Tapi kan hidup kene. Cek Ridwan nanya ke bapak na. Oh, bapak oke tengah arti. Dah sedek awak di cang-cang dialungkan ke walungan. Mungkin hirup dah pasti kesedot dilewih setahun aduh. Mual kita ririwan hai. Cek Mang Ruslan beri kau. Tak mungkin pak ririwan nama. Dah sukunan apa? Kurang oke dijanggut pada digusur, dijajak banget di tenggelan, Pak. Cek Ridwan, mempas bapakna. Saraya ngulang rasa aneh kok Ahmad mau bisa selamat. Gus. Ay nama kieu isukan bapak rek nepungan kur bapak Bah Bisri. Tiragas. Manehna bisa nalukeun jin siluman bisi heuh eta rewana. Cek Mang Ruslan. Ridwan ruas kadenge Bah Bisri turuna bapana. Sabab manehna kungsi nepungan Bah Bisri waktu Warajid Ahmad. Bener pak, kudu ku Bah Bisri nyingkahan rewana mah. Cek Ridwan. Ngertian bapakna. Di buburak ku Bah Bisri mah moal aya siluman anu mampu ngelawan Bah Bisri mah. Cek Mang Ruslan ngerasa bangga. Nah, sanggeus anakna cager Mang Ruslan injit rek neang anak buahna pikeun maturan mangkat ke Bah Bisri di lembur ragas. Kacaritakeun Bah Bisri harita keren mengekung yang harapan cai tina baskom bari ngabahay bari ngabalemenyan harita keren mengekung yang harapan cai tina baskom bari ngabalemenyan manana keur narawang sajal mana nu ngelehkeun siluman utusanana bae ketinggal kayaan aki aja kebeg. Bah Bisri ngerasa kaget. Nah Ridwan betayang ngawarajit aki aja. Kurang ajar palingan utusan aki eledar kawana si aja. Awas ya. Aing moal bisa elede ku anjen. Ilmu aing geus leuwih luhur ayeuna mah. Cek Bah Bisri. Nyarita sorangan bari mencerong kana baskom. Tekung silila torojol Mang Ruslan jeung si Gober anu geus tepi ka imah Bah Bisri guruna. Ampurasun Bah. Cek Mang Ruslan. Ya, kejero Ruslan. Cek Bah Bisri geus apa kana sora anu datang. Kek Mang Ruslan jeung si Gober tiup harapan Bah Bisri. Kebenaran ilaing nepungan abah. Bah Bisri nanya ke Mang Ruslan. Atuh Mang Ruslan deg nyaritakan maksud manehna datang ka Bah Bisri. Ke anyar kene abah kedatangan udak ngora anu sarua hayang maehan ngaranna si Ahmad. Wah bagus dikirim siluman tapi utusan abah teh kalah padu harapan jeung musuh abah eta si Aja. Nah hubungan si Aja jeung si Ahmad. Ruslan, cek Bah Bisri nanya ke Mang Ruslan. Kapan injuna bah? Anak si Hadi baheula dipayahan ku kuring. Cek Mang Ruslan membalan meh bareng jeung si Gober. Pantes atuh. Ari incu si Baraja geuning mah. Palingan siluman titahan abah eleh. Cek Bah Bisri nerangkeun aki Aja anu sabenarna. Ayeuna kuring oge abah kana ilmu nu dipiboga si Aja.
Cek Mang Ruslan. Susah bawa tibarat Abah. Geus pasti Abah pipiluan kana ieu masalah. Abah boga ilmu taji malela. Pikeun nandingan baraja geni. Isuk maneh kira tatapa ti gua berod di Gunung Lampeng. Cek ditutulkan ilmu Abah ka Ilaing Ruslan. Cek Bah Bisri. Mang Ruslan atau pisan rek ti warisan ilmu taji malela teh. Ngay nama balik isuk penting panggilan di gua berod. Cek Bah Bisri ka Mang Ruslan. Atuh tetalang ke Mang Ruslan jeung si Gober balik ka Sanghyang. Dina hiji peuting aki aja keur ngawangkong Mang Ahmad. Jang, jika sakabe ilmu Abah geus ampil ka ape tamplok ka maneh. Tinggal ilmu anu pamungkas, cek aki aja ka Ahmad. Ilmu naon ki? Cek Ahmad. Sabana nama ilmu teh keur bapa hidup, naon kaburu maut. Tah ayeuna eueuh anakna aya incuna geus waktuna diwariskan sabab aki geus kurang tanaga yeuh. Ari ngaran ieu ilmu praja geni watakna sagala anu dibabuk maka ieu ilmu bakal tutung. Iga siluman bakal taluk ku ilmu ieu. Tapi baik pake ieu ilmu banalangan geus teu mampu, cek aki aja ka Ahmad. Mangga aki, tapi kumaha carana nyerep eta ilmu teh ki? Cek Ahmad. Ari geni teu seuneu. Elehna banyu. Yuk ayeuna mah maneh geura tapa 3 poe. Di satu kangen Curug Candung. Didinya aya batu. Oke, tempan ku akinya. Cek aki aja ka Ahmad. Ngelingan kumaha aki we. Cek Ahmad. Ayeuna malam Salasa. Ke malam Jumaah kakara digeuing nya. Cek aki aja. Penting eta keneh ini trek tapa di Curug Candung. Sadatangna ka Curug Candung Ahmad asup ka tukang mencai anu nyurup tuh giuk tina batu anu kakeueum. Rupina carita urang cikapkeun heula di dia pamirsa, enjing urang sambung deui tina carita leuwih sataun. Mugia janten pamaperah mana. Hapunten tina sabudaya kelapatan, pilih aya cariosan sareng bahasa tina aosan kurang merenahnya pamirsa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.